Tapi atur Gusti. Aya naon ieu teh? Lanan tenang. Kang samya andek sapengating paseban Jawi Kusari rasa tunggal aku lawan Gusti. Wah, ibu hajat ini tunggal aku lawan Gusti. Hari kasopannya abang
nera yang mundur mimitin rayang rana mandeking Paseban Jawi dan raya lumunur mimitin rayang marbayak sawontening Paseban Jawi wontening Paseban Jawi kang samya marbayaksa wontening Paseban Jawi ayana oge Gusti iya wayahna ieu tempat ieu nagara ku kaula rek ditinggal uluh bade ka mana kelan Gusti bade angkat ka mana menang pancen kaula kapeto ku Sang Nalendra pikeun ngajugjug nagara Lesankura nagara sangsara teh nah ini datarannya saduit Lesankura eta mah Lesangkuras atuh kuras ieu mah Lesankura oh tah ai maksudna nyaeta praja urang teh palai garwaan waduh asyik atuh asyik panginten dina resepsina panginten sawios degung nu ti abdi we nya maneh boga rombongan degung ih kantenan kula Gusti upacara ngadat terus degung ai degung teh kumaha eta we jelema nu dararatang teh undangan teh degung-degungkeun model gitu model biar di abdi diteke pokokna kumangke we so resepsina ngan anu penting urang kaula minta batur duaan atau sorangan teh naon pikeun batur ngobrol baik tah kulantaran ieu tempat teh ditinggalkeun waspada permana tinggal dina widang keamanan ronjatkeun bisi aya situ si ulung-ulung gelagakkeun sana mau ngamuk ka jameta maneh cara reacing bisa dipercaya oh sae malah heeh tak kitu euy sareng abdi ka luar negrina digana maneh nu kudu milu uing nu milu iya abdi di baheula abdi can milu saya di bawah euy si barajeun di bawah pi kageuleun tak kitu heeh ala kelan bisi samia halum mampah maksudna keluar negara oh neangan pijodoeun langit mataku
sakenging musibah mugi aya panjang payus munasil eling pantes mungkin kandang ngasil aja nana dumasar gamanusan penyetin dumasarakan manusan kayak hati pemirik samalan sawi gunungan lupungan wirapat kari sajalan masuk tak nyiksa lepas sungkan di langkungan cucuk rungkan di lekan saya pasang rasua Pak Haji Siti nyingrai dipiasi numpat tepi kekeh makeh nikadedeh nang ciksa lepat ninggali ngaciksa lepat ninggali ingkang yaya aya ugeran kedah dicangking pengarupa anon datang pengarumpak musibah paningkah kedah disaling melarati api ngati janji malardi api janji kayu agung paparwete samnia rempel kutone rempel sabya pang sekar mekar ingkal itu ingkal padele si Pandanaru si Pandanaru
utusan ti nagara Jenggala Manik Yudakala Sakti kautus ku Sang Nalendra Prabu Yudakala Kresna nyaeta pikeun ngiwat Dewi Setiaboma anu kiwari nu jadi sayembara margi dina waktos Sang Nalendra sasatutu katarik kataji kapati-pati kapentang asmara ku Dewi Setiaboma putri nagara Lesanpura itu kaayaan kaayaan di alun-alun nagara Lesanpura jadi lautan jalma anu ti tebihna anu ti caketna hari anu jadi margi ieu sayembara teh bebas ditonton ku sajumlah hamba rakyat bujang hingga ti lebat nagara kalah di luar nagara seueur anu sararumping anu ngahaja pada nonton jalanna sayembara anu jalan ngajajar tuangan ngeuteun angean jeung kecoan murang kali itu kaayaan di alun-alun Lesanpura dina waktos ieu anu jadi jago sayembara putra Raja Rayina Dewi Setiaboma kakasih Raden Setiaki anu dumi kadanget ayeuna teh teu acan aya nu ngelehkeun ku sakti-saktina ieu Raden Setiaki seueur raja anu jadi pacundang ngejat di pakalangan tetiat nandangan kasaktian anu jadi salagara sayembara nyaeta patih nagara kakasih patih Komantara putri Dewi Setiaboma dipamerkeun dina papangungan dipayungan ku payung agung gilap kuning kerajaan kawanti-wanti endah kabina-bina lucu kaya nulurumah halus laur hade tangtung seueur lalaki nu katarik kataji kapati-pati jajaka nu kaedanan putri gelis camprenik Raspati anu luar biasa anu dina waktu ieu anu jadi pamilon mengukur dua raja deui sasat dinten anu pamungkas salagara sayembara patih Komantara dina enjing-enjing anu pamungkas parantos ngalaga deui pada ngahaturanan linggih pamilon anu sasat katarik kataji kapati-pati ku Sang Putih alu mampahnya prek saudara merak bingso saudara tina gendingane pun macan-macanan tadi Ninjang kirut sejatining wayang manjat bangun mampat anu disebat perwira pahlawan pembela nusa satria andalan
Bulus tebu perwira basiaman sok pinangi jeung kansa batur jenuk mangka weruh balarea mangka priatna alun-alun nagara jadi lautan jalma anu ti tebihna anu ti caketna nu jauh sami rawuh nu anggang sami datang nu caket pada kapurut kansa suku aula umajak ka balarea nyuhunkeun tiasa nertibkeun dirina sewang-sewang jeung tibatan ditertibkeun gunusana sok asa teu ngeunah jakansa malahan saur sepuh kapungkur moal aya di anu bakal bisa nyaah ka dirina lintang ti dirina nu mawi dina rasan dieu ka sajumlah keamanan agama apa tugas keamanan panuhun sing tiasa nertibkeun eta anu nongton ulah nu dikapaseret-seret jeret kalang margi bakal ngeganggu kena lansarna saemara enggak dinten ieu pamilon mengukur aya 2 deui anu kiwari parantos aya dina tempat anu parantos disayogikeun mangga wilujeng barang tuang barang leuweut ala kadarna para pamilon nguningakeun putri geulis anu parantos aya dina papangungan dipamerkeun dina papangungan anu dipayungan ku payung agung gelap kuning payung agung karajaan anu ari calan panuhun tilas eta bungkus suuk atarapi tuang kupat tahu dauna ulah salah micen margi di tiap juru alun-alun disayogikeun wadah runtah panuhun ronjatkeun dina widang kebersihan ciptakeun kusir dayeuh anu bersih margi geuning ieu teh tamu teh bujeng hingga anu nongton bujeng hingga ti lebet nagara adalah ti luar nagara oge aya mangka priatna jeung ati-ati dina seueurna jalmi kieu utamina ka ibu-ibu anu ngangge perhiasan
ulah nyolok teuing tetapi ulah diange dina seueurna jalmi anu model kieu. Margi eta teh sami sareng ngundang kajahatan. Ulah dugi ka kajadian seperti kadinten kemari. Aya copet anu diudag-udag dugi ka boroboran getih anu teu mahna urusan sareng berwajib. Hinarkeun. Kursi diri kena janji supaya waktu balak kakak teweleh kumulondo niat sejaba barengan samiuk rek kauyunan nanjarkan kahurala siru tersangka gening tersangka kemalire nusaptia sugante tetap cinta gening peka kuriatna mere janji sahnyana horeng ukur pambibita abong kena kanukina kahukman janji teu jeung buktina waktu sepung mungaran pastikeun ngajak pimpitan tapi bukti nanyalakan ngan ukur pika nyerieun najan aya geragang kina moha cara jeung anjeunna nyarita arekna bela teh yetin gening teu aya nyatana lamun kieu sawasna miskin saya hatina
nyimpai udara talina pasini kosong sina naon jadi lantaran ninggalkeun tanpa alasan tega ikhlas luasan lir anu putus harapan sanajan pisah tahunan moal waleh diantosan sabaran juga rarasan dijabah kesilamunan ngalagas setengah alun-alun ngalagas setengah alun-alun alun